Ibu tuluikeun kan geus shalawatan naon cenah tadi teh teuing poho deui teu kaok dibere musik saeutik poho mun hayang sukses hiji butuh pengorbanan naon dikorbankeun tadi teh otak ayeuna korbankeun otak kurang lamun hayang sukses hasil ngaji ayeuna otak kudu fokus kana ngaji tong kana hutang deui mah yo we camerut kieu we batur seuri camerut kieu sigana loba hutang beureun di imah dibawa ka dieu maruku camerut di dieu balik ti dieu lunas mumpung di dieu di tempat pengajian barungah mun batur bunga leres fokuskeun otakna ameh urang meunang ilmu manfaat korbankeun otakna nu kadua korbankeun tanagana lamun hayang sukses sok teu boga ilmu teu boga harta ngorbankeun tanaga unggal poe daek gawe daek ka kebon daek ka sawah daek ka mana-mana ngagunakeun gawena ngagunakeun tanagana maka ku tanagana eta bakal dianterkeun eta jalma kana tingkat kasuksesan terus minimal bersih di hareupeun imah eta tanda jalma sukses geura tingali imah urang di hareupeun imah barala apa baresih lamun barala gampang teh lamun nyokot naon nyokot sampah di hareupeun urang sorangan gampang atau hese loba jelema yang ngaliwat ka sampah paling sakadar melong wungkul sampahnya cenah geuleuh muncul aing mah cenah kana tempatkeun lain kumanehna ini teh mereka dua hayo we cenah ngabarala eta sampah mah dipabalatak ini teh da teu pinah-pinah sampahna mah lain butuh nu kitu butuh mah nu boga tanaga nyokot kana naon nyokot kana sampahna cokot tong loba omong asupkeun kana tempat naon sampah beres masalah beres jadi butuh di dunia ieu jalma anu rancage gawe keluarkeun tanagana lamun hayang sukses leres katilu gampang otak mah gampang tanaga mah dikorbankeun tapi lamun geus urusan eujeng duit hese apa babari sok lamun ayeuna papaikeun sorban dina pesak ece aya 10.000 dikaluarkeun apa moal moal sia lamun aya koropak kahareupeun urang koropak kahareupeun urang boga duit 2.000 erek diasupkeun apa moal 2.000 deui aya meureun keur meuli cimoal mah gampang keneh ngaluarkeun duit keur baso gampang keneh ngaluarkeun duit keur koropak kunaon make gampang keur baso kana koropak bet hese padahal sarua dikaluarkeun sabab urang mah kelasna masih keneh kitu kelas anu hayang timbal balikna langsung harita keneh ngaluarkeun duit 10.000 ka tukang baso langsung kaluar mangkok jeung basona langsung karasa naona manfaatna di dahar aya koropak ngaliwat asup duit kana koropak 10.000 langsung teu kaluar dina koropak 1 juta teu kira-kira lamun asuban duit naon 1.000 kana koropak teu kaluar 1 juta erek moal ece sarodakoh arek sigana lamun aya koropak teh jadi favorit bareunta kabeh aya naon ieu nuju ngantosan koropak sabab naon sakali ngasupkeun duit 2.000 keluar 2 juta bakal hayang sarodakoh kabeh naon sababna ku sabab hese sodakoh teh sabab pahalana ku Allah teh dibikeun ayeuna ku Allah diengkekeun pahalana leres henteu sok lamun aya nu maot dioni mah di ditu mun aya nu maot tujuhna masuk tahlil nepi ka tujuhna ari di dia sami henteu nu tara ka masjid sok aya kanu tahlil sok aya loba pinuh masyarakat kabehna 60 kakak dionang pas tahlil kabeh datang 60 kakak aya dihitung teh dan ngitung besek aya bahkan leuwih da anakna dibawa leres henteu coba hitung ka masjid aya nu 60 kakak eta kieu ce tahlil gigireun masjid imahna pinuh daratang gorowok adan isa anger 5an ka masjid kunaon sababna da teu kabita ku itu mah naon pang da teu kabita sabab itu mah engke pahalana ayeuna mah tahlil mah ayeuna pisan pahalana ayeuna urang shadaqallahul adzim ayeuna urang amin ngadoa harita keneh kaluar besek leres henteu jadi kelasna urang mah kakarak nepi ka kelas eta sedekah mah engke da di ditu di akhirat engke we engke teh iraha anjeun sedekah engke teh rek ngadaguan naon sedekah engke padahal engke na ge can para
gerak harti ku ece kunaon pangna pahalana diengkekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lain Allah teu mampuheun ayeuna Allah naon ngaluarkeun sedekah naon pahala sedekah ku ece dibikeun ayeuna lain teu mampuheun ngan urang anu rek narima pahala eta rek di mana nunana. Naon cenah rek di mana nunana. Naon sababna ratusan kali lipat balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Contoh kieu, lamun aya mayit aya nu maot sok diurusan nepi ka beresna nepi ka dikuburkeun eta teh kapan pahala teh 2 kirot 2 gunung emas. Bayangkeun setiap jalma nu nguburkeun nepi ka beresna menang 2 emas masing-masing dibawa ka imah eta gunung rek di mana tunana cacak aya galunggung we hiji sakitu gedena komo ieu ece dibere 2 bari emas hungkul kabeh 10 urang salemur menang eta rek di marana nunana. Jadi pahala Allah anu sakitu lobana moal aya keur tempat nunana iwati engke dibikeunna di akhirat anu lega. Leres. Jadi lamun aya pisodakoheun urang bakal hese apa babari ayeuna? Hese kene, berat kene. Padahal cek Nabi teh kitu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Nu boga ilmu geura sedekahkeun ilmuna. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Nu boga kakuatan boga tanaga geura sedekahkeun tanaga. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Ilmu teu boga tanaga teu boga haroream gawena tapi duitna aya sok golosorkeun duitna. Sedekahkeun ku duitna. Ari di dieu di Cicurug Sawo seueur nu beungharna. Oh aralus imahna ogeuna. Nu beunghar eta teh nah gampang ngagolosorkeun duitna atawa susah? Dengan alasan naon pangna susah? Menang capek aing. Diisuk jedur nepi ka soalnya jeder, peuting bahkan teu hees hayang meunang ieu teh. Tiba-tiba DKM menta, "Kang, kanggo tabligh akbar." Sianya homenta we aing nu capek nama tah lamun geus aya bahasa komo nepi asup kana hate aing nu capekna berarti geus ngarebut pada melan Allah pada anu gawean mah Allah pada anu ngahasilkeun nama Allah anu mere nama Allah di aku kurang sorangan berarti urang ngaku urang boga tapak gawe padahal mah lain tapak gawe urang tapi tapak gawe Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan we di dieu nu baleungharna sing balalager. Da lamun beunghar bager mah ece acara samodel kieu mah eueuh nanaonan keur nu beunghar mah. Leres. Sok ayeuna kieu. Ece ayeuna misalnya punten. Ari di Cicurug Sawo. Hese nyebut Sawo. Aya toma meureun dina hate aing hayang Sawo. Lamun di Cicurug Sawo aya acara model kieu, ece sadayana perkaka kabagean teu biaya. Kabagean nu teu boga kabagean nu usaha nangan 20.000 sapoe kabagean henteu. Lamun aya nu beunghar mah ceu bujeng-bujeng ece anu 20.000 sapoe bujeng-bujeng ece nu 50.000 sapoe sanajan masyarakat 100.000 sapoe ge di cancel cek nu beunghar teh di dieu teh cenah di Cicurug Sawo teh aya cenah euy limaan mah nu balaeunghar diteleponan ku manehna nu balaeunghar da iwal tinu akur naon anu loma jeung nu beunghar mah nya nu beunghar deui teleponan ku manehna ka dieu euy urang teh jalma boga urang ngariung dikuring ngopi erek naon ieu cenah urang ngobrol sakedeung urang bari ngopi aya naon kitu ieu cenah DKM cenah dedengian terek aya nganon ayakeun acara intihan cenah bahkan rek nepi ka 5 poe cenah 5 peuting rek ngonang ajengan deui ti luar tuluy kunaon urusanana jeung urang heueuh urang teh ngarumasakeun atuh otak mah teu milu ngagunakeun rumasa atuh urang teh gawe matara dari weuh teh urang mah kadang ngaji ge urang mah kadang teu kaburu atuhkeun teu etana atuh urang mah duit-duitna asup ka dinya. Leres aya 5 anu beunghar sok maneh rek sabaraha tikuring sakieu sabaraha ajengan sabaraha DKM ieu na nu kudu dikalukeun sakieu geus katutup ku kami oge sadayana ku Pak Haji beres teu kudu neangan ka masyarakat. Leres henteu gampangnya gampang ngomong mah. Sok da ece ge lamun ece ayeuna nu beungharna ece we ece lain batur ece ayeuna nu beungharna ece penting ayeuna boga duit 100 juta ku DKM di pentas 10 juta keur acara dibikeun moal tuh ece encan dibere duit naon kenan dengekeun keur ngalamun keneh geus moal mata ece moal dibeungharkeun ge geus kata ieu mah pikoreteun ece ari sakalin keur ngalamun mah tuh jang boro-boro 10 juta 100 juta ku ece dipikeun kabeh
ari euceum meureun teu kabagian ngalamun deui aing pirage ngalamun rek sodakoh mah teu kudu ngadagoan beunghar eta ge lain teu kaemut tapi teh rek mere kesempatan kasadayana jalma supaya bisa ngaluarkeun sodakohna sanajan 1000 perak sanajan 2000 perak sabab harta nu eta nu barokah nu bakal dianterkeun menuju Allah Subhanahu wa taala leres teu hayang teu ceuk ngorbankeun otak hampang ngorbankeun tanaga hampang ngorbankeun harta hampang hoyong teu carana hadirkeun dina hate naon nu kudu dihadirkeun rasa naon rasa cinta rasa memiliki karena ia lembaga merasa memiliki karena ia pendidikan bakal moal hese ngaluarkeun leres sok da geus aya cinta mah urang ge meureun kaalaman baheula memeh kawin meureun pernah bobogohan heula jeung salaki leres henteu pan eta teh aya rasa naon aya rasa cinta sanajan dipoyok ku batur ge maneh tapi pamajikaneun maneh hideung kitu cok saha hideung sakitu bodasna heueuh sakitu bodasna dipoyok batur teh moal narima leres henteu atuh masing ponges oge cek manehna naon mancung masing hideung ge cek batur cek manehna mah bodas moal aya kakurangan da moal ningali kakurangan keur dipika cinta mah leres henteu bila manusia dilanda cinta mata yang belala seakan buta walau banyak celahnya aduh aing beurah kasih nampak sempurna leres henteu sok keur dipika cinta mah hiji bakal tuluy dibelaan nomor kadua keur dipika cinta mah lamun jauh moal bisa jauh pasti bakal inget wae leres ngalaman ece jeung pisalakieun baheula unggal peuting teu bisa hees teu bisa sare peuting teu bisa sare guling gasahan we sabab hayang panggih jeung manehna leres budak ayeuna gampang kari video call da budak baheula mah hese hayang panggih teh muka we jandela budak baheula mah malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku itu jeung dipika bogoh mah teu bisa sare leres eta jeung dipika cinta mun geus aya rasa cinta mung jauh hayang tuluy deukeut lamun geus aya rasa cinta dituntut pengorbanan apapun akan siap dikorbankan leres sok lamun geus jatuh cinta mah erek di bentana naon ge urang we lamun baheula rek kaapelan ku kabogoh baheula rek kaapelan ku kabogoh pan eueuh daging hayam ge neangan ngadadak mencit ngadadak meuli keur naon ieu keur dipika cinta sagala disiapkeun leres saja kau mau apa pastikan ku beri kau minta apa akan ku turuti walau harus aku terlelah dan letih ini demi kamu sayang raja yang nyebut sayang kaing nini sayang hadirkan rasa cinta maka rasa cinta eta hiji moal ningali kakurangan lamun urang geus cinta kana ieu lembaga moal ningali kakurangan anu ditingali leuwihna nomor kadua lamun urang geus cinta kana ieu lembaga lamun urang jauh we perek we da teh hayang perek kuduna teh sabada acara teh biasana bukan sok naon sok libur ku sabab urang geus cinta mah kana ieu lembaga da teh hayang libur hayangna teh Kang teu kedah libur Kang urang ngaos we deui bakat cinta leres henteu lamun geus aya rasa cinta mah siap dikorbankeun cek lembaga teh yuk urang pamikirankeun kumaha ieu acara ameh rame kabeh mikir kumaha carana ameh biaya gampang kabeh mikir cek lembaga teh ieu cenah kumaha hayang sukses teh ieu acara teh cing urang pangmantuankeun pangbebereskeun siap dikorbankeun keur nu dipika cinta mah tanaga siap dikorbankeun keur dipika cinta mah harta sabaraha wae boro-boro 1000 sanajan 100.000 dipenta keur lembaga kami siap naon sababna geus aya timbul rasa cinta kunaon pangna aya berat wae dina hate hese ngaluarkeun hese mikirna hese ngaluarkeun tanagana hese ngaluarkeun duitna sabab dina hatena masih kena aya keraguan kana ieu lembaga leres geura hadirkeun rasa cinta ameh gampang ngaluarkeun urusan harta komo nu ceuk urang hese teh bakal babari lamun geus aya cinta mah urang dieu mudah-mudahan sing jadi ahli sedekah sing emut urang lahir mawa naon ai pas gubrak lahir urang mawa duit gepokan henteu mawa motor henteu mawa mobil henteu
berarti balik ge di mawa eta moal berarti eta mah ditinggal di mana di dunia kusabab ditinggal di dunia maka geura balik ke deui ka Gusti Allah harta teh minallah asal ti Allah wa ilallah balikeun deui ka Allah walillah ngabalikeunana sing lillahi taala tegasna sing cara di ahli sedekah jariyah amin ya Rabbal wih ti dieu anu karoret keneh mudah-mudahan sing jadi balalager sing harampang panangan anak-anak sedekah sing merasa memiliki kana ieu lembaga aya naon ke kebutuhan ieu lembaga mudah-mudahan urang dia sing hampang panangan kanggo mantosanana dahar mas aya we kumaha tuh ayeuna geus badag aya nama perusahaannya di dahar ayeuna mah geus pengeluaran naon seharian ge geus jutaan puluhan juta sapoena ogena tuh ladang puasa ngorbankeun harta modal korbankeun lamun hayang sukses leres henteu hiji korbankeun otak dua korbankeun tanaga tilu korbankeun harta ngan lamun hayang hampang hadirkeun heula rasa cinta nah insyaallah ngaluarkeun segala rupa bakal hampang amin ya rabbal hiji nomor kedua kumaha kiat ame sukses hiji kiat ame sukses teh kudu butuh pengorbanan naon nu kadua an-najah yahtaju ilal hijrah bahwa hayang nepi kana tingkat kesuksesan teh wayahna kudu daek pinah kudu daek hijrah tong cicing wae di dinya tong cicing wae dina 0 geura naik kana hiji dina hiji tong cicing wae dina hiji geura naik kana 2 geura naik kana 3 geura naik kana 4 kana 5 kana 6 lamun anjeun hayang sukses lamun cicing wae dina hiji titik dina 0 wae erek nepi kana tingkat kesuksesan moal bakal tuluy wae di dinya kaos baheula di SD baheula masuk aya nu cicing we di kelas hiji naon ngaranna nog ceuk teh aing cenah baheula nog kunaon pangna nog lain teh hayang naik kusabab teh nepi prestasina leres cicing we di dinya moal sukses hayang sukses urusan dunia urang cicing we di imah hayo we ngalamun mun urang loba duit mun urang lain mun urang gerak-gerak leres teh gerak pinah tuh di jalan loba piusahaeun paribasa eueuh cenah hese piusahaan teh loba piusahaan teh asal daek urangna leres teh awi loba tatangkalan loba da ku Allah teh dimodalan naon dimodalan ku Allah ulah paribasa kuring malih hayang usahangan eueuh modal eta ka Allah kupur nikmat padahal modal geus dibere naon modalna otak naon modalna tah panangan kan cek anak gitu naon modalna tah sampean eta teh modal ti Allah asal daek lempang leres dan dijamin rezeki mah ku Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha asal daek gerak leres ece oh iya akang unggal poe tu aya nu ngarorantuy kieu daragang kieu pan ieu teh dina raraga naon bergerak hayang sukses ece calik di dieu teu meunang artos ieu nu bergerak mah karenging artos sok nu daragang salaki ece ogenan unggal poe init bergerak di jam 7 balik jam sabaraha jam 4 menang hasilna menang asal daek init leres ece teu kudu ningali nominal nu penting syukur sakitu ge geus bisa geus boga bebeunangan nu penting sing daek pinah oh ni ge hijrah ka ditu hijrah ka dieu ti imah hijrah ka pasantren dah hayang sukses ti pasantren ieu pinah ka pasantren sejen ayeuna geus jadi ajengan oh ni anu percaya manggil hijrah aing ti imah ka panggung ti imah ka panggung ka panggung ka panggung ka panggung bergerak sukses Bapak neangan duit unggal poe hijrah ti imah ka pagawean oni pinah ti imah ka panggung dina raraga eta oni teh ikhtiar neangan doa dulur ka ajengan teh ningalin teh duit mata duit asal daek pinah rezeki bakal aya leres henteu geura hijrah lamun hayang sukses geura pinah tong cicing wae dina hiji titik anjeun moal sukses lamun cicing dina hiji titik leres tuh Nabi Muhammad hijrah ceuk ti Mekah ka Madinah sukses ayana Fatu Makkah teh pan sabada Nabi Muhammad hijrah ka Madinah nyusun kakuatan di Madinah di ditu sukses tah leres asal daek pinah Nabi Muhammad geus hijrah ece rek iraha hijrah urang mah lamun ngomong hijrah nu tadina teu jangotan cenah jadi jangotan nu tadina teu ditiung cenah jadi ditiung nya eta hijrah nya eta ge sebagian kecil tina hijrah nu sajati mah hijrahna jeung awak-awakna Nabi Muhammad sareng salirana
hijrah pinah salirana ti Mekah ka Madinah. Ece ge kudu pinah awakna bujurna sampai anak kabeh kudu pinahkeun. Ti mana ece kudu pinah? Nah ti dieu ti Cicurug Sawo kudu pinah ka Madinah, lain kudu ka Madinah. Geura pindahkeun ti tempat cingarti kana simbol. Geura pindahkeun ti tempat anu loba mawa poho kana tempat anu loba mawa eling. Naon cenah? Geura pindahkeun tina tempat nu loba mawa poho kana tempat nu loba mawa. Kira-kira naon tempat nu loba mawa poho? Di urang ya, di urang di Cicurug Sawo. Anu loba mawa poho tempat tunggal poe kurang di tempatan naon nu sok loba mawa poho kira-kira? Hah? Teu aya. Teu aya. Kabeh ieu mah tempat loba mawa eling ka Allah. Teu sadar bahwa aya tempat tunggal poe kurang di cicingan, bahkan kurang di sarean, bahkan kurang dipake naon? Tempat istirahat. Nya eta imah teh ternyata imah urang teh lamun dibaca kurang loba keneh mawa pohona daripada mawa elingna ka Allah. Sok ge geura baca. Ece di bumi loba keneh maca Quran, loba keneh maca status WA batur. Tah kok eta? Laras henteu? Loba keneh zikir, nyekel tasbih apa nyekel HP? Loba keneh salat, loba keneh joget. Tah kan mau teh eling berarti leres henteu? Di imah nu kuduna eling dar kala teu areling. Komo lamun mimpinan geus bapakna sebagai pimpinan keluarga dar kalah nyontohan mawa teu eling, bakal teu eling nepi ka handapna. Bapakna nyekel HP tiktokan big boom in the room, hi go pabum pabum parara pap 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 bapakna eta teh. Kira-kira pemajikanana nurutan moal. Oh, tersabut. Bapakna geus kitu indungna kumaha indungna? 86. Are you ready? Naon sia disada naon? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kini-kini dina jublek batu berem dipoekeun nini rada geblek rek dibelem teu daekeun. Kicau, kicau, kicau mania. Duluk dugdak naik motor ka Banyaran, nu bodog di udag-udag ku dokter rek di Podaran. Kicau, kicau, kicau mania. Salawete 25 mobil sedan dicet hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdang teu bisa ngejo. Kicau, kicau, kicau mania. Eta pamajikanana meni lincah di imah. Coba nini deui di lejing deui ka Allah. Bayang teh nini di lejing. Oh da kakarak manggil lejingna ayeuna. Kicau, kicau. Bapana kumaha bapana? Bibung. Pamajikanana? Kicau, kicau. Kira-kira anakna pielingan moal. Bapana geus teu eling, pamajikanana indungna geus teu eling, kurunyung anakna ti kamar. MBG. Nurutan sia kabeh nu teu nurutan nyeri huntu. MBG. Buah apa yang paling manis? Makin ganteng. Oh bisa. Ya Allah, eta nepi da kana ujian sabarudak keur usum buah lieu da aya dina ujian dipraktekeun. Pertanyaan, buah apa yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga? Tadi usianna teh buah lieu. Karunya pabalik. Kabina-bina. Alecrek teh tadi imah kigituan alecrek henteu. Geuning cenah eta ajengan nyontohan nu teu cerek teh nu kitu teh. Di imah teh. Geuning cenah bisa ajengan ngapalkeun aing. Bari modal teh batur mah nya modal teh udud lalaki mah. Jadi rek modal teh nyokot heula rokok seungeut modal kieu. Di handap para bae ti luhur ngebul. Aing matara da tara ngarokok aing. Tapi ku panitia dibere rokok dicokot disumputkeun.
Wani mah tara ngarokok kitu we aing daripada ngalamun dikira hati mah tetep dikir dina bibir mah big boom in the room hai ko papung papung parapapapap ngapalkeun aing keluar ti WC geus beres ngapalkeun eta keluar ti WC geus kadoa ti WC keluar ti WC teh langsung dituluy ku tadi kicau 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 manu ayo we kana teh duluk dugdak cek pamajikan teh ayo we kikituan cicing cetepi duiteun deh tuh hampura we udah aya nu keheul mah dipotong we video oni teh keur kikieuan kicau 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 wah disebarkeun dina medsos dina TikTok nyebar dina Facebook nyebar wah cenah ieu ajengan teu balik aing ngomong di-upload nama 2 detik ngaji nama 2 jam eta nu ditinggali mah keur kicau 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 nu kitu cenah di aronang heueuh cek aing teh atuh di onang di ka dieu da eceus yang ngaji eueuh nu kituan mah parali tunuh sok ajaran ngaji mingguan kumaha suku pan geus ka mana karab suku teh sayoh we keur diuk teh mingguan ya sayoh we neuleuan jam deuleu lain cenah eta ngalengkahna eta samenit teh meni lila aing ngadadak anu kuat nonton Persib keur ngaji mah ribu sok keur nonton Persib mah ayeuna keur Piala Dunia jam 2 baru udang ka dieu tapi lamun keur ngaji aja komo keur jumahan geus we siga kuya we sirahan matak di oni mah keur jumahan khotibna geus tara lalila Arabna wungkul geus ama badu geus dina pas beres Qur'ana geus barakallahu li wa lakum geus ih sudah teu kaburu nunutan cek pamuda teh da ulah nunutan cek aing teh ngabang blang panjang we Jumatan teh puguh atuh meuni asa dinaon heueuh di pepene can kipas rabeng kipas teh di masjid teh di sisi teh kan loba kata mah manehna teh tos gawe asup ke tempat jumaan geus wudu geus gawe tuluy di banjur ku cai pas diuk di kipasan der pidato lila udang we salat nu qomat Allahu akbar syahadu da ngomong langsung udah sia teh cenah ieu teh cenah sesatnya aliran sesat di dieu mah naon aliran sesat sia teh manya cenah Jumatan eueuh pidatoan lain eueuh khutbahan sia teh molor da panjang teuing khutbahan laras baca wah kuat dina pangajian mah loba alasan mata kudu dikituan teh wayahna ya dina ilmu public speaking teh anu tukang ngomong tukang ngobrol di hareupeun batur seorang public speaker eta teh kudu boga ilmuna naon ilmuna aya 3 verbal vokal visual kudu boga eta verbal materi sabaraha persen materi nu kudu disampaikeun tuluy vokal kudu kumaha vokalna sadana kudu kumaha ngomongna visualna bentukna bajuna gerakna kudu bisa ta eta teh digunakeun seorang public speaking teh tadina verbalna dina materina di antarana aya information education and fun naon informasi teh dalil Qur'ana pok bejakeun dalil hadisna pok bejakeun heg terangkeun education tuluy aya and fun naon fun hiburan kali-kali tong sina hayoh we omongkeun naraka bere hiburan anu ngaji teh sina seuri sakapeung mah tapi sakapeung ulah nepi ka teu mimitin ka geus imam balik di panggung nepi ka geus ayo titah seuri jelema teh atuh balik teh ka imah nepi ka imah cek anu di imah teh nu teu ngaji siang mah balik ngaji jadi ebel ai cenah ajangan di ditu cenah pika seurieun wae menang naon ngajina euy cenah yang seuri we pokona mah tuh kan teu menang naon leres geus menang ngabagi-bagi oni teh ngajina kudu aya dalilna kudu aya hiburanana kudu aya seurina ge kudu leres henteu naon cenah bieu teh leng dina urusan bisa ngomong aya ilmuan dan cek odi lamun teu kitu mah bakal baral da oni matak dionang wae da kitu atuh aya ilmuna sertifikat ge geus 5 da kudu TMUI kota Tasik geus boga sertifikatna sertifikat ngaji tabligh kitu geus boga da geus menang mekelan jadi teu sagawaya supaya na paribasa da cenah nu hese mah cenah maca kitab nu hese mah cenah ngaji nu hese
pidato macana babari tablik akbar model oni malah gampang atuh mun gampang mah meureun oni moal dionang ka dieu urang Sukaratu ge loba meureun ari gampang mah kunaon pangna neangan ti Tasik dah hese tampil kieu teh hese barudak ogenan ngadegdeg di dieu teh sok euceun nu ayeuna seuseurean di dinya nempokeun oni jadi komentator pan siga palinterna pang bisana biar ge ngomong kitu cenah ge bisa sok atuh ka dieu puguh geus di dieu mengadegdeg ngeleper kieu untung ieu mah panggungna tina naon panggung jadi sama tembok nya orang lamun panggung natina kai kan asa meureun asa gempa bumi di pan turun naik ka handap cenah ieu aya lini sabaraha ieu cenah nah ada lini ning cenah ieu panggung meni geter gitu suku maneh eta mah eta teh gempeur teu dilatih leres aca matak di dia ya sing munculkeun barudak ajarkeun pidato ameh bisa ajarkeun deui jeung ilmu nyampekeunana leres naon cenah tadi teh hijrah itu gara-gara kicau mania orang balikan deui gara-gara kicau mania eta imah ulah hayoh we dipake kicau mania eta imah ulah wae hayoh dipake big boom in the room eta imah ulah wae dipake joget wae eta imah geura tinggalkeun lamun eta imah mawa wae poho ka Allah geura pindah anjeun teh ka mana pindah tuh masjid nu mawa eling tuh madrasah nu mawa eling tuh pasantren nu mawa eling tuh majelis taklim anu mawa eling geura pindah anjeun teh tong cicing we di imah tong hayo we kikituan pindahkeun sakapeung makana tempat nu eling sugan we anjeun teh jadi eling daras henteu sok geura di imah kikituan di imah big boom pindah ke masjid a'udzu billahi minasyaitonir rajim da moal masih di imah big boom sugan ke masjid big boom moal kok mau ke pengajian big boom moal pasti lamun asup ke masjid pasti daek salat mun asup ke masjid pasti daek wiridan mun asup ke masjid pasti batur maca Quran manehna ge maca Quran leres henteu minimal urang teh lamun asup ke masjid teh kabawakeun kudu sok areling ka Gusti Allah asup ka madrasah kabawakeun kudu areling ka Gusti Allah asup ka majelis taklim kabawakeun urang teh minimal kabere nasihat ku ajengan leres tong cicing we di imah aya mingguan di dieu ye di naon di majelis taklim di dieu di naon namina teh darul pala aya mingguan di dieu meureun aya meureunannya geura pindah tong cicing we di imah ulah hayo we nyawa HP geura pindah tuh di ditu aya tempat eling geura pindah ka ditu sugan anjeun teh eling balik di madrasah teh sugan imah nu tara moal eling teh gara-gara urang eling di madrasah balik teh jadi eling ka Allah amin ya rabbal hijrah naon eta jasadiyah jasadna geura pindahkeun ti tempat anu loba mawa poho kana tempat nu loba mawa eling dengan harapan urang sugan eling tuluy balik ka imah eta imah nu tadina asal teu mawa eling jadi mawa eling ka Allah Subhanahu wa taala gara-gara urang di tempat eling di masjid teh sok eling leres ece sugan we wiridan di ditu teh jadi kabawa ka imah wiridanana sugan we daek salat sunat di masjid teh jadi daek di imah amin ya rabbal geura pindahkeun jasad ulah jasad dungkul jeung hate-hatena kagok sabab aya jelema pindah jasad dungkul ari hatena henteu jasadna mah pindah ka masjid jasadna mah pindah ka madrasah jasadna mah pindah ka majelis taklim tapi hatena mah ngarebek ka mana-mana penyakit hate masih kena dikukut naon ujub riya takabur sirik pidik kabatur dendaman masih kena aya dina hate urang berarti hijrahna ka karak awak hungkul can bisa hijrah jeung hate-hatena leres geura nungtut ayeuna mah ya geus tahun baru hijriah 1448 menyarek kitu wae manya hayoh werek takabur kabatur menyarek sombong wae menyarek balaga wae menyarek adigung wae menyarek rek riya wae maknya erek naon sirik pidik wae kabatur geura robah ayeuna mah saeutik piceun panyakit hate teh saeutik geura pindahkeun jeung hate-hatena geura pindahkeun jeung akhlak-akhlakna tina akhlak goreng kana akhlak hade geura pindahkeun min taati syaiton ila mukhalafatihi tina nuturkeun wae setan geura ngalawanan setan tong sok dituturkeun wae geus jelas dina Qur'anna setan teh aduwwun mubinun naon aduwwun mubinun teh musuh anu sakitu jelasna geus jelas musuh anjeun tong sok dituturkeun terus ari setan ngajak kana bener kana teu bener ari ngaji bener atau teu bener tuluy aya nu ngajakan teu ngaji eta ngajak bener ngajak teu bener berarti pangajak ti saha eta osok loba nu nuturkeun
loba cilaka. Naon sababna? Setan geus janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ku kami kahadean rek ditutupan ku kasusah, ku haroream, ku kami rek dijadikeun kamaksiatan, rek dibungkusna ku kasenangan. Mata kamaksiatan mah bungkusna ram. Sok nikah mah kudu naon? Kudu make biaya. Jinah teu make biaya. Sakedeung ngeunahna. Tapi sok dilakukan ku jelema nuturkeun hawa nafsu, nuturkeun setan. Naudzubillahi min setan bakal tuluy aya sepanjang alam dunia aya, setan bakal tuluy aya. Da doana ka Allah kitu, Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, dagokeun abdi umur abdi nepi ka poe ditangtukeun, nepi ka poe dibangkitkeun, eta poe kiamat. Cek Allah, fa innaka minal mundzarina ila yaumil waqtil ma'lum, didagokeun umur anjeun nepi ka poe ditangtukeun nya eta poe kiamat teh. Jadi setan bakal tuluy aya. Lamun setan tuluy aya berarti rongrongan kamaksiatan bakal tuluy aya. Naon tugas urang? Lawanan. Kumaha cara ngalawanana? Ajengan geura tampil ka payun, geura pidato, geura sampaikan kebenaran, sampaikan naon kahadean, ajak jelema kana kahadean, elingan jelema kana salat, elingan jelema kana ngaji, tuluy ngajak sanajan teu nuturkeun, kudu tuluy ngajakna amar ma'rufna kudu tuluykeun, nahyil munkarna kudu tuluykeun. Amar ma'rufna ajengan ngajak kana kahadean, nahyil mungkar bisa dilakukan ku saha? Nahyil mungkar teu bisa ku ajengan, tapi bisa oge dilakukan ku saha? Nu boga kewenangan RW RT eta, nu boga naon? Nu boga wewenang. Nu aya nu mabok ku ajengan mah kalah malikeun, ku RT mah, ku polisi mah langsung ditewak repeh. Leres henteu? Tak eta amar ma'ruf kapan? Nahyil mungkar kadang hese. Ajengan nahyil mungkar nyarek tina panggung, kadang kalah dibalik-balikeun. Tapi lamun polisi geus ngomong nu boga kewenangan, si mabok cokot ku aing, geus beres urusan. Leres? Tah, kudu berhubungan nu dua eta antara ulama sareng umaro. Insyaallah bakal beres. Amar ma'ruf nahyil munkar, amal ma'ruf bil ma'ruf, nahyil munkar bil ma'ruf. Kamungkaran oge cegah ku naon? Ku ma'ruf oge, ku kahadean oge. Entong nyegah kamungkaran ku kagorengan sabab efekna bakal goreng deui. Sok lamun anu mabok tuluy ditakol ku urang, pihadean pigorengan, pigoreng deketan. Geuning aya kiai ujung nu mabok kalah dibere, naon kurang keneh botolna, yeuh kurang keneh, yeuh kurang keneh, yeuh kurang keneh. Goler mah karasana lieur tah kitu di loba teh nginum teh mata eureunhan ke mah. Leres, lain berarti ridho tapi aya cara. Kumaha sangkan teu kasinggungeun. Leres henteu? Lamun kamaksiatan di ieu pilemuran tuluy diantep rarepeh kabeh, eueuh nu ngajak kana hade masing-masing hirupna, salat sorangan, ngaji sorangan, mung ujak-ajak ka batur, mung ngelingan ka batur. Wayahna lemur ieu bakal dipinuhan ku setan, lemur ieu bakal dipinuhan ku kamaksiatan. Lamun kamaksiatan geus pinuh di lemur ieu, dagoan adab Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah teu turun lamun di dieu aya nu eling, innal adzaba la yanzilu ila qaumin fihimul musalluna. Adab Allah moal turun ka hiji tempat lamun di eta tempat loba nu eling. Ieu lamun hayang salamat memperkecil jalur setan asup ka ieu petempatan, seueurkeun zikir, seueurkeun nurut ka para ajengan, datangan mingguanana tong eureun ngajina. Leres? Urang salat, urang teu eureun ngaji, eta teh dina raraga ngalawanan ka setan. Bener kekarak di dia kieu teh. Keur pidato datang, da biasa keur nyanyi wungkul. Kamari ge keur di ditu kieu peureum anu nyanyi teh keur peureum. Kolebat, aya kolebat hidup. Oh ya Allah cenah naon ieu anu ngirim naon ieu ka dieu? Ka panggung, pas beunta amplop. Oh ceuk aing teh malaikat ngaliwat teh. Duh aing jadi poho deui. Naon da ceuk bieu teh naon? Oh. Ngalawan sana wios ieu teh dangdutan di dieu wios. Coba imtihan ieu teh sawios mana naon? Oh peda cenah dangdutan sia mah, da ngeur nu geuleuh mah. Ongko geuleuh sia teh dangdutan ajengan-ajengan ari suku kieu. Ngeunah berarti. Da pedangdut mania geus teu kuat teh itu tukang jaroget geus muter we di tukang teh kieu. Nah ieu teh kumaha carana dakwah ame tetep masuk ka resep kanaonkeun ka cumponan. Ya normal di bibisani resep nyanyi mah resep kabeh ogenan. Resep kenaon mah resep kana musik mah resep kumaha carana ka resep eta arahkeun kana bener. Dawuh nu jaroget ieu dan nu didangukeun teh oni nyanyina. Matak aing peureum wae ge bisi salah era aing. Teraskeun aja teraskeun. Naon cenah nu kadua teh ame suksesna naon belajar tina ieu acara imtihan teh naon? An-najah yahtaju ilal hijrah. Lamun hayang sukses kudu daek hijrah, kudu daek pinahkeun kabeh tina goreng kana hade. Katilu
An-najah yahtaju ilal huda, bahwa kesuksesan itu membutuhkan pembimbing. Moal ujug-ujug sukses sorangan pasti aya nu ngabing. Leres henteu? Pengusaha moal ujug-ujug sukses jadi pengusaha besar lamun teu ngalaman heula pembimbingna. Manehna oge pernah heula jadi karyawan, manehna heula pernah jadi pagawe, didinya manehna belajar, akhirna manehna jadi sukses ayeuna. Leres teu? Oni teu ujug-ujug sukses bisa pidato, akang ajengan di dieu. Teu ujug-ujug barogaeun ilmu pasti aranjeunna dibimbing kusa ku guru-guruna. Beh dituna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sukses alam dunyana nepi ka akhiratna sabab Nabi Muhammad teu pernah lepas ti pembimbing. Saha pembimbing Nabi Muhammad? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad senantiasa turut ke Allah Subhanahu wa taala ngalakuan wahyu nu diturunkeun ku mantena ka anjeunna. Nurut Nabi Muhammad sukses dunyana, sukses akhiratna. Jadi urang lamun hayang sukses wayahna sing boga pembimbing jeung sing daek bibing. Ai di dia aya pembimbingna. Lamun urang hayang wawuh ka Allah aya teu aya? Aya. Saan wawuheun ka Allah? Ajengan kiai. Anjeunna anu uningaeun ilmu Allah, anjeunna anu kenaleun kana jalan menuju Allah. Sugan jeung mudah-mudahan anjeunna nu ngawawuhkeun urang jeung Allah beh dituna di akhirat sugan mudah-mudahan anjeunna mawa urang langsung ka surgana Allah. Leres henteu? Tuturkeun ajengan intina eta. Naon cenah? Tuturkeun ajengan nu mana? So, ajengan nu mana? Aya di dieu anu tara nuturkeun ka ajengan aya. Aya nu ajengan di dia ngayakeun mingguan, ngayakeun bulanan teu datang wae aya. Bari sok dipilihan ajenganna aya. Bagian saceuna ayeuna ajengan anu dah rame. Moal ngaji maneh moal. Ira rek ngaji, engke ari bagian si ustad ieu ira isuk cenah. Engke minggu isuk urang ngajina. Dipilihan ajengan. Laras henteu? Padahal mah geus jelas kaidahna ungdur makila wala tangdur man qala. Tingali mah eusina, tingali mah ngajina lain tingali jelemana. Laras henteu? Nu disampaikan bener apa henteu tingali matakna rek pangaosan rek nyal ilmu geura piceun heula rasa resep geura piceun heula rasa geuleuh. Naon sababna? Lamun geus aya resep geus aya geuleuh moal bener ka dituna. Sok ece resep ka oni ngaji ka dieu oni ngomongna salah bener we ceuk ece mah da resep. Ece geus geuleuh ka oni ngaji ka dieu ngomong bener Qur'anna bener hadisna bener da ece mah geus geuleuh moal ditarima. Matak piceun heula geuleuhna, piceun heula resepna, urang tingali ilmuna. Leres, kaajengan diri ge kudu kitu. Anjeunna ngageroan mingguan tong sok hese. Aya nu sok hese mingguan tuluy didatangan. Kunaon maneh teh tara mingguan tara datang, kunaon pengajian bulanan tara datang, pokna teh kieu. Kuring mah osok cenah ngaji oge. Di mana maneh ngaji? Di peuting di kamar naon? Di kamar urang atuh ngaji naon di kamar maneh? Muka kitab sorangan teu begug cenah urang muka kitab mah. Di mana atuh maneh ngaji? Muka naon? Muka YouTube. Oh maneh mah ngajina dina naon? Dina YouTube. Unggal peuting cenah urang mah ngaji 2 jam aing mah cenah ngaji dina YouTube. Maneh mah cenah di dieu jeung ajengan lemur paling 1 jam. Kunaon milih ajengan YouTube teu milih ajengan lemur maneh teh? Ngajawabna kieu, ajengan dina YouTube mah hiji dangdanana pika resepeun. Nomor kadua cenah ngajina ka harti. Jaba cenah resep, sok kadang pika seurieun cenah ajengan dina YouTube mah. Ajengan lemur mah cenah ngayayai. Leres henteu? Mung cenah urang mah resep, ceuk dangukeun. Di dieu aya cai. Aya cai naon ieu? Cai enteh, ya cai naon? Cai herang. Aya cai warna sanes teh aya? Aya. Warna beureum aya? Warna kopi aya? Warna bodas pisan aya? Warna anu merah ati aya? Warna hejo aya, bulau aya cai teh. Tah cai-cai eta kabeh ge cai. Ngan resepna jelema sok resepna kanu warnaan. Kunaon resep nu warnaan? Hiji tampilanana pikaresepeun. Nomor kadua rasana amis. Eta loba nu milih. Aya nu sodaan. Aya rasa anu beda. Manehna marilih eta ninggalkeun cai herang. Leres henteu? Lamun oni di dieu ngadeukeun teh pucuk. Oni di bagian ece mangga bade cai nu mana pasti kabeh bakal milih teh pucuk. Moal milih cai herang. Leres henteu? Padahal cecek dokter lamun urang hayoh wae nginum cai nu warnaan bakal kumaha hasilna? Unggal poe urang hayoh wae nginum cai nu warnaan bakal kumaha hasilna? Beteung bakal beunang, penyakit ginjal bakal beunang, penyakit juljo daratang, diabetes daratang, darah tinggi daratang. Cek dokter eta teh bahaya lamun hayoh wae nginum unggal poe eta. Nu kudu diinum cai mana? Ciherang.
sanajan tampilannya biasa-biasa saja, sanajan rasanya tawar, tapi eta cai herang anu tampilanna biasa jeung rasana tawar, manfaatna gede keur awak urang sararea. Cek dokter, minimal sapoe nginum 8 gelas awak anjeun bakal cager. Terus ieu mah tampilanna biasa tapi matak nyehatkeun. Ieu mah warnaan tapi lamun hayoh dikonsumsi ku urang bakal jadi penyakit. Hayoh we urang teh nonton YouTube, ngaji hayo tina YouTube, sementara ngaji mingguan henteu pernah. Lamun diibaratkeun mah cai anu warnaan teh tuh ajengan-ajengan nu aya dina YouTube, yeuh oni ieu teh cai warna ieu teh. Lamun hayo we unggal poe ngaji jeung oni kieu proses ngajina, eueuh diajak nyanyi, eueuh diajak hiburan, eueuh diajak seserian, kira-kira aya moal gede moal manfaatna, moal pati gede. Oni balik ece poho deui, nu inget teh seurina we wungkul, nu inget teh nyanyina we wungkul, lolobana kana elmuna mah poho. Daros henteu? Panyakit lamun urang hayoh we ngaji tinu kieu. Lamun ngayakeun unggal poe secara ekonomi, ludes atuh urang dieu. Ngayakeun tablik akbar kieu kudu sabaraha ngaluarkeunana. Lamun hayoh we ngaji tinu kieu. Daros teu? Minimal lamun urang hayoh we ngaji tina YouTube-na, tuluy ninggalkeun di lemurna, ninggalkeun cai herang teh. Hayoh we unggal peuting maca dina YouTube-na ari ajengan lemur teh dituturkeun, beh dituna urang bakal boga pikiran kieu. Ajengan lemur mah ilmu nangan sateu kukueun dina YouTube. Tuh, tungtungna ngabandingkeun ajengan. Daras henteu? Anggap goreng ka ajengan nu di lemur. Padahal ajengan lemur kawa cai herang biasa-biasa tampilanana, acukna biasa-biasa, sorbana biasa-biasa, kopeana biasa-biasa, ngaosna biasa-biasa, rasanya tawar. Naon rasanya tawar teh? Ngaosna sederhana. Unggal poe teh hayo we syarat sahna salat, farduna wudu, rukun salat, nu ngabatalkeun kana salat, cirina baleg, ye wujud, ye kidam, ye bako, ye Allah teh mukhalafatul hadis. Ngaosna teh eta we lempeng, cek ece mah lempeng, eueuh pikaseurieunana, eueuh bodorna, tapi eta nu diajarkeun, eta nu dipake ku urang unggal poe. Terus henteu? Ajengan unggal poe ngajarkeun rukun salat, hayo we nepi ka 10 pertemuan rukun salat we tuluy. Nepi ka ece ngobrol, ajengan teh cenah teu bogaan ilmu kitu ieu teh, lain teu bogaan ilmu. Tujuan ajengan mah eta ilmu hayang napal di kabeh masyarakat. Mung saeta wungkul nu bisa, hayang kabeh bisa heuh. Lebih ka dibulak-balik, lebih ka jelema teh ngomong, bosan cenah ngajina. Naon cenah cenah bosan teh? Hayo we cenah rukun salat. Sabaraha ece rukun salat teh? 17 urang ge apa? Cing sok sebutan terleng ku si ibu teh disebatan. Ece ari baheula ece tiasa henteu. Henteu geuning eta mah norolan ayeuna. Oh da mina ngadenge teh ajengan. Tah, ajengan lemur mah tujuanana eta ameh urang lemur bisa ngaji. Terus henteu? Eta nu ku urang ditinggalkeun mending keneh cenah ajengan YouTube nu rame teh, nu di lemur mah teu rame teh. Padahal nu teu rame eta nu nganterkeun urang bisa usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi, bisa doa naon, doa iftitah, bisa maca Fatihah, bisa pembacaan salat tapi kaberesna, bisa nepi ka tahiyat assalamualaikum, bahkan ngadoa sabada salat diajarkeun ku ajengan eta nu di lemur anu rasanya tawar teh. Daras henteu? Bahkan urang gering sugan menta ka ajengan YouTube ngadoakeun, sugan nelepon ka oni. Teu. Sugan Kang Haji Toto nelepon. Jang. Ieu cenah urang Sukaratu, urang Cicurug Sawo cenah garering. Lillahi cuk urang teh. Maha kitu doakeun mun cing sehat. Amin. Kitu. Ai jeung nu salemur mah ngaji yeuh cenah ayeuna mah coba seueur nu teu damang, anu urang ngayasin khususkeun ka nu teu damang. Tuh, nepi ka ngayasin nu di lembur. Leres henteu? Pas maot erek ece nelepon ka oni. Jauh teuing. Aya nu maot di dieu. Innalillahi wa inna rajiun. Ajengan cenah parantos pupus ieu cenah ece titin pupus. Terus kumaha? Ieu cenah panguruskeun di dieu. Panguruskeun. Aing mah tukang tablik akbar lain ngurus mayit. Tuh, udah dikekesek anger ajengan urang nu tengah datangan kana majelisna, tiba-tiba urang gering, tiba-tiba urang nepi ka maotna, eta ajengan lemur henteu dendaman. Lamun ajengan dendaman antap we. Leres henteu? Tapi anjeunna sumping, tetep didatangan, tetep diurus, nepi ka maotna dikurebkeun, ditalkinan ku anjeunna. Leres henteu? Jadi nu berpikirna kieu dah teu kudu ngaji mingguan, nu penting mah ngaji we masing dina YouTube oke. Keun antep atuh lamun maot teh cenah ngonang anu dina YouTube. Leres henteu?
lain awon teh sae oni teu ngawonkeun sok ngaos dina YouTube da oni ge aya dina YouTube cukup teh nya budak leutik kitu aya dina YouTube aya sok dina YouTube ece pencarian Oni Pardiana so, nu muncul teh pasti wah itu tuh akun itu agi kreatif muncul Oni didinya teh aya Oni kena YouTube seueur ajengan YouTube seueur sok ngaos na YouTube lamun urang teh bisa sare buka YouTube na daripada muka teu pararuguh buka YouTube ngaos dina YouTube ngaos mana tuh nu awon ari nu eta di aos du ieu ditinggalkeun ta eta nu awon teh Oni lain ulah ngaji di ditu ngan ulah ninggalkeun nu di dieu nu pokok iya nu pokok tong ngobrol teu rame itu iya segala rupa tampilan tong ngobrol eta nu penting ilmu na ngapoe dimanfaatkeun ku urang leres henteu tingali putra putri urang sadayana ka panggung nepi akang nepi ka nyaur tadi hampura cenah bisi barudak aya nu teu bisa tampilna bisi teu barisaeun hampura maksud hampura teh era katitipan ku ece kuduna mah bisa ka dieu teh tampil teh maksimal der aya budak nu teu bisaeun hek budak ece nu teu bisaeun hek dipelong ku ece teh budak aing teu bisaeun buat teu diurus tuh leres ente agung pisan naonna agung pisan karumaosan guru urang sadaya luar biasa ajengan-ajengan anu di lemur eta nu luar biasa itu sae tapi nu di dieu leuwih sae itu ngan sakadar bisa memberikan pencerahan memberikan penguatan ka ece tentang keilmuan eta teh memperkuat naon keilmuan nu geus dibikeun ku ajengan-ajengan nu aya di lemur cuma nu dina YouTube anu di panggung ieu bisa mengemasna leres ece tuturkeunnya ajengan-ajengan guru urang sadaya nu aya di lemur urang sadayana minimal teu bisa mere ogenan ka anjeunna da teu ngarepkeun ieu pamere ti ece sadayana minimal ngadukung kana program-programna da lain keur batur ngayakeun TK TPA DTA lain keur batur keur putra urang keur generasi urang sadayana ameh ahli pangajian henteu terputus ameh tuluy aya nu nyambung ku generasi ibu sadayana leres henteu ieu ge nu haladir ieu teh ladang ilmu manfaat ti guru urang sadayana Oni ti bapa ti ditutup tipun guru ti haur kuning ti salopa sur bapa teh lamun ka santrina lamun hayang pinter anjeun sing tekun ngapalkeun lamun anjeun hayang manfaat ilmu sing takdim sing hormat ka guru anjeun geus mere ilmu sanajan sahurup eta teh guru anjeun sing hormat anjeun lamun hayang manfaat ilmu di dieu urang sadayana gaduh putra urang sadayana diwurukan ku guru urang sadaya nepi ka apalkeun doa sebelum tidur doa bangun tidur sebelum makan sesudah makan asup ka WC keluar dari WC segala rupa bisa doa geuning lain ti urang menjadi kolotna tapi ti guru urang sadayana luar biasa manfaatna geus katingali di putra urang sadayana leres henteu tugas urang hayang manfaat mah ilmu urang hayang manfaat mah ilmu putra putri urang sadayana dukung programna lamun aya pangaosan tuturkeun ku sadaya leres henteu dina muharaman di aya keneh pawai obor aya kunaon pawai obor wae Oni nanya ieu mah Oni nanya ari ieu geus eueuh listrik aya caraan kapan baheula mah aya obor teh sabab eueuh listrik ayeuna mah obor naon ieu nang geus aya listrikna geus caraan bahkan merkuri geus di ditu di dieu keur naon hayo mau obor sok sia lamun aya nu nanya ka ece ayeuna teh geus cararaan ku listrik kunaon pawe obor wae ece rek jawab naon hiji ce jawab ku ece nya nalika aya generasi urang nu nanyakeun nepi ka aya nu teresepen kana budaya eta keur naon hayo wae pawe obor da ayeuna mah geus cararaan keur naon cenah eta obor pan keur nyaangan cenah obor teh hayo pan ayeuna mah geus caang ingetan ayana pawai obor teh ieu teh sing surti anjeun teh bahwa perjuangan budak baheula hayang wawuheun jeung Allahna hayangan bisaan maca Quran hayangan bisa salat hayang bisaan apal rurukunan teh ladang tina mamawa obor sing era ku budak baheula ku obor barisan ngaji ayeuna caang di ditu di dieu diajak ngaji hararese caang di ditu di dieu diajak di papatahan masih keneh ngalawan leres henteu ingetan ku aja teh mamah teh bisa maca Quran jang ye mawa obor baheula mah eueuh listrik tapi tingali baheula mah nu poek so teh poek teh lingkunganana wungkul kampungna wungkul baheula mah nu poek teh tapi hatena budak baheula jeung kolot baheula mah cararaang mata eueuh paribasa poek cenah urang ngaji cenah katajuk kitu poek aya obor yuk urang obor pasamper-samper Titin, hayu orang bareng, hayu Wibin, mana bareng yuk jeung urang, mati yuk bareng, ngararaji,
asup ka tajuk geus tajuk tuna oborna dina naon dina bilik cokot damarna tuna di hareupeun Quran hiji kutiluan ngaheja saurang ka hareupeun guruna balik we dina ngahejah irungna teh hideung leres ece eta teh leres bari samaca Quran teh tidinya bari sausoli teh tidinya tina obor ya tina obor hardina budak baheula jeung kolot baheula senantiasa taat turut tumut kanu jadi guruna apaleun cacaan apaleun hadisna ngan teu diomongkeun we hadisna Arab nama ku ajengan diomongkeun nama ceuk nabi teh alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah geura loba ngariung anjeun jeung ulama sabab Allah bakal ngeusian kana hati anjeun cacaang ku ilmuna lamun hayang wawuh jeung Allah deukeut jeung ajengan lamun hayang apal ilmu Allah deukeut jeung ajengan lamun hayang nempi kana tingkat katakwaan tong ninggalkeun ajengan lamun hayang cilaka jauhan ajengan an sing hayang katempo ai jeung guru sing ketemu ulah sok hayu susulumputan aya akang nyumput atuh moal pangih-pangih di dinya ke di akhirat teh moal kateuteup ieu naon sabab datara katingali karasa kuani lamun boga murid dina hate teh geus aya we gambar eta teh gambar budak teh da mineng ka panggihna mineng katingalina jadi lamun kudu di engke teh kudu misalkeun teh kudu nulungan teh anjeun rek sanu ditulungan ku anjeun da geus aya di dieu tuh itu sok ka dieu naon pangna disebut tuh itu sabab katingali jeung deukeut leres bumi ajengan aya di dieu bumi ajengan aya di payunanan sok pangnyapukeun ku ece tara ya Allah abdi mah di ditu di Ciberem di Kabitan ajengan di ditu dosen abdi alumni ti Al Hikam di ditu anjeunna di dinya wah masyarakat na punten urusan di hareupeun imah geus beres keketrok masyarakat teh assalamualaikum ajengan aya naon manawi aya geroheun keun ku abi urang gerohan ya Allah kamari ka Mekah jeung istrina putrana genep beri aralit keneh kurunyung masyarakat sikarunyung cenah si cikal ku abdi sieu ku abdi jung we ka Mekah sing jongjon keun bumi diurus ku abdi dipatrolan ku masyarakat unggal dinten ya Allah hebatna eta masyarakat luar biasa isuk teh aya nu ka akang kade assalamualaikum ajengan manawi aya 100 sumeureusna ajengan sugan teh rek nanyakeun geroheun manawi aya 100 bade namut kita tingali payunan bumi na pilih barala ya Allah mere mah urang teh teu kuat sasapu mah pangnyapukeun jukutna barala pangnyabutankeun ku urang teh hayang babales baheula mah geuning kolot baheula pangmawakeun suluhna ka ajengan teh lamun lebaran teh baheula mah ceu baheula mawarantang ka imah ajengan teh cenah hayong karaosan ku akang leres teh ayeuna mah init ka imah akang manawi cenah cacanakan kalah ka menta leres aja guru urang sadaya sing sarehat amin ya rabbal teraskeun sawios capek sawios sanu capek oni capek karunya henteu apuntennya Bu Alin bisi ngisinkeun ka oni ngonang oni mah kieu oni mah dionang deui bae aya teu dionang bae dionang deui syukur teu dionang bae loba anu ngonang ge urang Majalengka ge ngonang tadi onang ku Sukaratu oge. Mudah-mudahan hampura tadi oni geus bebeja ti awal hampura oni mah kieu ngomongna. Mudah-mudahan masing katampi. Amin. Ya Rabbal hiji lamun hayang sukses teh urang kudu Gusti mani berat aing ngomong. Hiji kudu siap berkorban. Dua kudu hijrah pinah tong cicing wae nomor katilu kudu boga pembimbing kudu boga guru leres henteu sok ngaos dina YouTube sok nu paling utama mingonan sumpingan sasihan sumpingan leres aya tahlilan segala rupa sumpingan sing bisa males kahadean ka guru urang sadayana capek gigituan pasti capek hayang sukses pasti bakal capek sukses butuh proses naon cenah sukses butuh proses ieu acara bisa sukses tapi kalimat penting di dia prosesna panjang timimiti persiapan rapat heula dirapatkeun leres henteu
kudu nyiapkeun dana sagala rupana, panggungna kudu kumaha. Wah, capek eta teh, prosesna capek. Balatak barudak latihan gogorowokan wayahna proses untuk mencapai kesuksesan. Ada proses di antara proses nate matak capek. Leres teu? Proses kadang pikageleheun. Hayang sukses teh aya proses, kadang eta proses teh pikageleheun. Budak hayang soleh kadang prosesna pikageleheun. Leres teu? Budak hayang resep ka masjid, rajin asup ke masjid, lain sholat, lain ngaji, asup ke masjid ngadonawan motah proses pikageleheun. Tapi nu pikageleheun eta lain berarti kudu dipupus, lain berarti kudu dipiceun, lain berarti barudak ka masjid tuluy motah, barudak sing ulah ka masjid, lain kitu. Da eta teh keur proses hayang betaheun ka masjid kumaha carana. Budak mah betaheun ka masjidna mimitina ku motah heula. Leres henteu? Lamun ayah barudak motah tinggal benerkeun, tinggal arahkeun. Kakarak lamun aki-aki motah rengkas eta mah. Da geus teu pantes eta. Ieu mah budak hayang betaheun di masjid, kumaha carana gerateangan ka betah budak? Mana ka betah budak? Wifi. Pasang di dia teh wifi. Gratiskeun keur barudak. Pan barudak teh bakal ngajajar di dia teh. Baik kudu cenah kieu. Ngajajar ogenan di tempat naon, ngaji, tempat sholat, gorowok adan, pareuman wifi, sarolat heula, teu kudu mayar maneh mah. Ku sholat sok berjamaah kabeh, asup ka masjid. Kitu. Leres teu? Kusaha dibayar? Ku DKM bayar. Da meureun ece ge bakal mikir ceuk teh, ya Allah karunyanya eta DKM kudu nanggung wifi. Yok urang iuran cenah keur mayar wifi masjid. Barudak geuning katingali cenah daraikeun caricing di masjid. Daripada cari cing di imah batu digorowok ku ngaji ku adan hararese, mending di dieu cenah ngajajar. Da di luar ieu paling ceber nying sia man. Dola sia kewat. Paling kitu. Kan eta teh proses. Hayang asup ka masjid teh sina deukeut heula. Sina resepeun heula. Masjidna dibuat pikaresepeun kumaha carana. Matak tuh ayeuna lobana di mall. Naon sababna? Betaheun. Kunaon ka masjid we embung wae pikasieunun. Pasaran geus gageung kieu. Atuh rek ka masjid teh. Nu keur salat we sok kaleuwihan misalkeun isana engke cenah urang mas isana jam 10. Ka masjid ini ka masjid. Allahu Akbar. Puringkak. Itu teh keur nangtung we pasaran teh gigireun. Kucing we naik kana pasar. Ada dagu di can sok nonton YouTube. Mana YouTube aya geuning. Allahu Akbar. Puringkak. Jadi pikasieun na masjid teh. Komo lamun masjidna di pareuman wae geus. Wassalam. Sok nu can salat Isya, arek asup ka masjid mau dipoekan. Cicaangan ge sieun komo dipoekan. Geuman. Ieu asa kuha. Nya batur teh neangan kanu cararaan. Leres, ni matara di pareuman hurungkeun kecuali badag pisan teh pareuman. Hurungkeun sing caang di masjid teh. Bisi aya nu rek salat ka masjid, bisi aya tamu turun keun sina salat di masjid. Atuh cenah sok sare di masjid, antep sina sare, proses hayang cicing di masjid teh mungeun iktikaf mah keun we bari sina sare. Da urang mah tuh ditulisan, dilarang tidur di masjid. Geus, mending kena di pos ronda. Tungtung teh jalma teh sare di pos ronda, sare di terminal. Saya ngageruan hayang sholat na oge. Hari kitu mah sarare di masjid, ngagaloler. Baheula mah pamuda, ada sarare teh di masjid. Dihudangkeun subuh teh ku kolotna. Kudang sia teh sholat heula, engke molor deui. Kitu, sarolat teh baheula. Leres henteu? Ayeuna mah harere digeroan sabab loba teuing panyarek. Lain tong dicarek, ngan tong loba teuing cacarek. Tinggal ngarahkeun, tinggal nyiapkeun mediana. Sok barudak bisi kotor jang kami balik ke masjid sanes teh ka masjid sok kukumah heula di dieu tuh pirage kukumah da teh hese ieu kacai ka wudu tempat wudu kari bejan teh geng seurting nya ngocorkeun cai upami bade Arab das sok kucurkeunna salit-salitnya cai nuju sesah kitu tinggal ngobrol kitu naras teh nu penting budak tong hayoh wae dihaok polotot di masjid teh soakeun budak ka masjid teh geus kabayang we cenah ieu polotot jelema nu di masjid rajin nincak saya di kotor sasuku soko deh. Wah, dengar kalongan budak. Proses
proses teh pikageleuheun budak hayang bisaeun salat diajar salat di masjid kadang keur salatna prosesna manehna bari heureuy heula bari kieu heula leres henteu engke mah geus gede geus ngarti ge moal kieu bakal cicing nu penting ayeuna budak sina salat daekeun tinggal arahkeun ku urang sadaya leres henteu kitu proses kadang pikageleuheun ieu ge proses acara ieu teh kadang pikageleuheun proses di imah kadang pikageleuheun hayang alus teh dicet wayahna pikageleuheun heula balatak heula engke oge geus beres ngecet padi beresan bakal alus katinggalna leres proses kadang pikageleuheun proses pasti butuh tangtangan hayang sukses pasti aya tangtangan moal mungkin anu sukses eueuh tangtangan aya tangtangan berarti lamun urang bisa ngaliwatan urang bakal sukses lamun urang hayang ka kawah galunggung aya tangtanganana aya kudu ngaliwat kana tangga nu 1000 teh wayahna lamun hayang nepi anjeun kudu naik kana tangga eta leres teu tangtangan eta teh ngan insyaallah lamun geus nepi capek eta bakal leungit nu datang bakal naon bunga lamun urang geus ruas ya lamun proses eta geus kaliwatan nu pikageleuheun anu matak capek anu loba tangtanganana kaliwat we nu eta proses eta bakal katingali hasilna ka bunga anu bakal katarima ku urang sadayana leres henteu naik kana kawah galunggung capek pasti tangtangan aya pikageleuheun heueuh tapi geus nepi we ka luhur poho kana tuur anu leklok teh capek teh poho langsung kana HP ya Allah guys kita sudah sampai di kawah ieu mun asa ngimpi aing lihat guys tuh kawahnya mun di bodognya guys poho kana tuur mah ongko tadi teh duh nyari tuur geuning ari geus di luhur kawah mah naon sababna geus kabayar kacapekna ku kabunga Ece ngalahirkan, Ece capek mawa budak selama 8 bulan. Laras tadi, uski hayo aduh ya Allah, komo pas ngalahirkan gorowok, Ece tidak bakat nyeri. Nyeri Ece lamun ngalahirkan nyeri. Sok tina biasana sirah leutik nu asup ieu sirah gede keluar. Ya heueuh atuh nyeri berewek we soeh pan dijahit ku bidan teh. Mata kitu ge soeh nya nu soeh mah nyeri atuh. Laras Ece, nah Ece geus garowok nyeri teh ku bidan teh dicokot ya budakna teh. Alhamdulillah ibu tuh pamegat mani kasep seuri. Ongko tadi ceurik ayeuna seuri. Naon sababna? Usaha selama 9 bulan dijaga. Kemudian ngalahirkeun geus ngorbankeun naonna? Ngorbankeun parjinan ka robek. Ayeuna geus katingali hasilna. Alhamdulillah salamet. Bunga. Hartina kacape pasti bakal mangih ka bunga. Sing capek dititah ku Allah salat cek Allah lohor salat wayahna cek Allah asar salat wayahna cek Allah maghrib salat wayahna cek Allah isya datang ke kami geura salat anjeun teh subuh geura hudang geura datang ke kami wayahna anjeun ku kami dicapekeun di dunia ku kami geus disiapkeun surgana terus henteu capek ngaji unggal poe ngaji komo ayeuna bagian tabligh akbar beda ti biasana jam 8 urang teh geus ngararampi ayeuna mah geus satengah 12 urang masih kene caralik dia patempatan capek tong ngomong capek geus pasti eta mah capek tapi Allah geus nyiapkeun pahala nu luar biasa ka urang sadayana.